Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun, hayu urang sanggakeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti anu Maha Suci, Pangeran anu Maha Kawasa, kasugri anu kumelip di alam bumi, kumelendang di alam pawenangan. Nu parantos maparin nikmat sareng hidayahna ka urang sadaya, dugikeun ka tiasa kempel ngariung, paamprok jongho, patepung lawung patepang rarai dina danget ayeuna. Kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat, teu kirang sawios-wios. Sholawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'it tabi'ina, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna dugi ke akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Kirang pangajen anu kusim kuring dipihormat, sate acana sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan, bingah ka giri-giri, bingah amar watasuta, bingah anu taya watas wangena. Lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi, raos mobok manggih gorowong, asa mentas di papak cukang. Taya sanes sim kuring sejang ngiring jabung tumalapung, ngadugikeun diantara anu judulna narkoba lain pilihan. Bapak miwah ibu pangaping anu kusim kuring dipihormat, akhir-akhir ieu beuki seueur wae anu kajiet ku namina narkoba. Sanes mung saukur artis wae, mahasiswa tur palajar sakola oge kiwari tos teu sakadik anu konsumsi barang haram eta. Anu ceuk pikirna teh ukur keur ngagaya wungkul, bari jeung teu apal kana pibahayaeunana. Ceuk istilah basa deungeunna mah cenah drug purpose for freestyle. Priyogi kauninga yen anu namina narkoba atanapi narkotika, psikotropika jeung obat-obatan teh mangrupa zat aditif anu mantak ngilakakeun kana kasehatan jisim urang sorangan. Sumawonten saupamina parantos nyandu, margi henteu ngangsa ukur ngarusak saraf jeung organ anu aya dina awak urang wae. Nanging tiasa ngabalukarkeun gangguan mental anu ngabahayakeun pikeun kahirupan psikososial. Minangka salah sahiji contona nyaeta parobahan dina dawon sareng laku lampah, kurangna kadisiplinan, gampil kasinggung sareng bendu, dipiasing ku masyarakat, sarta kriminalitas anu beuki ngaronca. Dumasar kana eta hal tiasa katiten ku urang yen kacida bahaya pisan anu namina narkoba kanggo para nanoman zaman kiwari. Kusabab miboga akibat anu bisa ngabalukarkeun rusakna moral hiji jalma. Kirang pangajen anu kusim kuring dipihormat, di Indonesia dumasar data ti BNN, Badan Narkotika Nasional, dina tahun 2017 netelakeun yen aya kirang langkung 27,32% pamake narkoba teh ti golongan mahasiswa tur palajar sakola. Lianti eta BNN nyebatkeun deui tina hasil survei 17 provinsi di Indonesia yen pamake narkoba dina tahun 2018 kiwari beuki ngaronjak janten 6,4 juta pamakena. Tah, hal sapertos kitu tinantos moal kajantenan saupami teu aya faktor anu ngabalukarkeunana. Naon atuh faktor anu ngabalukarkeunana teh para hadirin? Di antawisna kahiji nyaeta kirangna perhatosan, rasanya sarta atikan kinujana sepuh.
Anu kadua, faktor lingkungan sareng pagaulan noman anu teu kaampeun. Salajengna anu kapilu, ayana pangaruh ti budaya deungeun. Bapak miwah ibu anu kusim kuring dihormat, nonoman khususna nonoman Sunda minangka pamimpin anu janten parobahan pikeun bangsa Indonesia kiwari tos teu sakadi anu konsumsi barang haram eta. Tah saupami panerusna we sapertos kitu, bade kumaha atuh janteuna negeri urang sadaya teh para hadirin. Ku kituna supados nonoman zaman kiwari teu gampil kajiret ku namina narkoba, sim kuring ngagaduhan sababaraha tareka pikeun nikahanana. Di antawisna kahiji nyaeta urang kedah ngawewegan ilmu agama sarta ngaronjangkeun keimanan tur katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, pamarentah pusat anu dirojong ku pamarentah daerah kedah sering ngayakeun kagiatan pembinaan anti narkoba pikeun masihan pangawruh bahaya tina narkoba. Anu katilu, urang kedah ngajagi pagaulan ulah dugikeun kabawa ku sakaba-kaba. Salajengna anu kaopat, para sepuh kedah masihan tuladan anu sae kapala putrana. Hadirin sadaya hormatin simkuring. Kukituna simkuring sejak umajak ka para nonoman sadaya, hayu urang eusian waktu urang ku kagiatan anu positif tur manfaat. Sabab urang nyalira anu bakal nyepeng parobahan ieu bangsa. Nasib bangsa Indonesia aya di urang salaku nonoman, khususna nonoman Sunda. Hayu urang bewarakeun ka pangeusi dunia yen urang teh nonoman Sunda anti narkoba. Siap ngaronjangkeun harkat jeung martabat bangsa Indonesia? Siap. Lamun siap, hayu sakalidi urang bewarakeun ka pangeusi dunia yen urang teh nonoman Sunda anti narkoba. Hadirin sadaya, sakitu anu tiasa kapihatur ti simkuring, sasiereun sabeunyereun mugia aya manfaatna keur kahirupan urang umumna, khususna kahirupan nonoman jaman kiwari. Minangka panutup catur pamungkas carita, nedadi hapunten tina samudaya kalapatan sareng cariosan anu teu saluy sareng kalbu sapagodos sareng paraosan. Akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.